ini media budak anjing liar. Aduhkeun ku aing saja. Ributnya ribut nasihat umat. Bang, tadi uihnya. Oh, iya. Lami ya bang. Mohon ya oleh-olehnya rambutan ya, bet. Ya, bedanya hatur nuhun bang. Uraya ngan saya foto kepiacan. Ya, iya. Ini Assalamualaikum. Pandangan saya. Pintar. Kayaknya bang ya. Assalamualaikum. Salam. Aduh abang yang nelpon angkat heula deh. Halo? Halo bang? Aneh yang sihir mahala sugan geus balik eskul. Tempola ding di WA. Ini pas di jalan, katanya di mana? Oke deh, OTW. Ayo dulu pokoknya mah beres lah, ayo gas jajanan deh. Ayo gas. Arek kemana? Ke markas AL. Naon markas AL teh? Anjing liar, tempat sablon. Oh, sablon acuk teh ya. Sablon acuk. Daerah mana itu teh? Nu aya di Pabuaran Subang teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Calik. Abang ya? Aya keur nyablon. Oh iya, anu di mana teh ya? Saha teh ya? Anu di Pabuaran belah Kenca gini. Oh, Ih, sama teh nyawa sih nyadot. gitu. Makanya tinggal aja sih bunga HP tinggal aja di grup atuh. Kotaan. Ya iya mah, kotaan gini kan jual HP nak. Beli kota. Iya jual mun. Beli kenapa? Beli batu. Terus abangna aya kan? Aya keur ieu keur ngadesain. Emang abangnya tak mana?
Aya keur ngadesain di Lebet ah. Aya perlu apps. Mohon Perlu nara rahasia. pribadi, privasi. Privasi. Antosan ya. Siap. Ih, ieu teh orang can kenal ieu teh namina saha emang? Emang yang tahu banget. Ya. Yang tahu banget, maksudnya teh tak kenal maka tak sayang meureunnan. Wajar teh. Padahal kan orang akrab lila jeung abang, ih teu apalin. Wah, si Teteh diinterogasi. Wah, nah berdetak ya teh udah diduga non ya. Abah ada ninggal kalau baturannya. Mangga, ayo diantar moal. Teu kedah wios. Ini diantar ya. Abang lagi nuju sibuk, balik dewe yuk ah. Ayo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Rut? Di jalan, Bang. Kenal? Biasa ya motor. Oh, trouble. Heeh. Beda tuh. Minta bantuan ngontek rekan. Siap. Kalau mau peren, tadinya penting. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman wae. Ayo wae. Kemana wae, brother? Aduh, brother. Kemana ya? Ka dieu. Nyangan Abang. Aya Aya. Keur ngeding di jero. keur nyeting. Heeh. Terus kumaha urang ayeuna? Tungguan we heula lah. Siap. Si Dayat kemana tadi ada dia? Tadi mah naik menyangat Bang Blenci. Tadi tuh. Penting ka mana mah apa. Ngomong mana yang Bang Blenci heula. Teteh, yang baju muki ayamnya di abang. Mana sih nu ieu lain? Nya, modelnya gitu bagus ya. Teuing sih nya. Kayak orang tanyakeun we. Ayam meureun, tapi kayak orang we heula. Kita tanyakeun kamu. Kayaknya bagus banget dari modelnya, bahannya. Arek bikin bara aja, hiji, dua. Beli dua weh, kapelan. Jeung si Selebeu. Selebeu. Ayo ke orang tanyakeun ya. Oke, siap. Aya naon Abang? Tanyakeun urang. Masalah. Salah naon sih? Duka. Oh. Abang aya naon nya? Nanyakeun urang. Masalahna ieu beres ieu mah we. Sieun urang.
Brother, Aya naon, Bang? sehat. Sehat. Aya naon ya? Alhamdulillah. Aya penting. Santai tuh. Santai. Iya hari tadi cenah mah ya sih, Gom. Ayo bang, maka tuh ke Pabuaran aja ke pasar sih. Serangan. Duaan tadi teh. Oh, duaan. Ke pasar heula tadi teh bang, arek kieu cenah naon rek? Hayam geprek apa hayam naon meureun? Oh, tuh tadi mah karunya Tadi nungguan wae abang keluar. Kembali. Heeh. Iya ya, Rup. Sebenarnya mah Bang Mangge tanya dotnya. Pan kapan guys di share di grup can muka grup ya. Can. Jadi aya nya babaturan Abang kan di pondok pesantren eta tah Al Muhajirin. Nya. Cenah mah santrina anu gebugan balik tolab. Anu gebugan tapi di sukeuna anu gebugan teh cenahnya golongan anjing liar. Itu tah Bang hayang mengklarifikasi ieu berita bener teu Kum? Oh, benar bang. Amang kaget tuh Kum. Oh. Orang bereskeun lah sarera lah orang dibereskeun ulah sampai ieu lah jadi nama baik golongan orang tercemar. Benar. Harus itu bang. Wah, bener bang. Wanianan atuh. Pugu ge. Wah, salam olahraga ya, Bang. Iya mah kudu olahraga. Kayak siap-siap ya udah kurang usut lah. Kurang tuntaskeun Kum. Siap. Siap. Urang WA si Fernando ah. Saya teh masuk tara kotaan. Telepon aja gitu. Maaf, pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan ini. Ih, malah ka urang nu pulsaan. Malah awewe nu ngomongna. Aduh. Wah, itu Kum, teleponan Kum, barudak Kum. Siap. Update status si Beno teh. Kumpul di markas papanas kuaing aradukeun saradukeun. Kumaha mun ngontek budak ya? Bisa. Ulah rame-rame orang selesaikan diam-diam heula lah. Urang-urang lah. Pernah ieu masalah mah ulah melibatkan orang banyak teh pajakeun cemen deh. Oh, siap, Bang. Bang emang sah bang anu nuduh pelakuna budak anjing liar anu gebugan teh. Ai kabarna mah si barudak kaler Kum. Abang apa sih golonganna mah? Emang eta rada barudak brutal. Gimana mah atuh lah yang dengan masalah. Payanan Kum lah. Oh karunya kan rekan Abang santrina teh. Baronyok cenah Kum. Geus ngabonyokeun nya kana ka golongan urang nih. Duh, ku aing lamun amprok disikat. Bang, kumaha mun pamit lah ya, Bang, di sore. Sok Bang ya, Bang ya. gawe. Heeh. Karena masalah eta ulah ka beja-beja ka rekan-rekan ieu. Oke, siap, Bang. Saya kontak lah ya. Orang-orang eta. Sing bener gaweana Duk. Siap. Sing berkah, sing manfaat tuh usaha teh. Siap, Bang. Besok. Ya. Hati-hati di jalan berada. Siap. Ayo, siap. Ya. Siap, hati. Ayo, mangga. Hati-hati. Hati-hati. Bang, benot genjin pamit ah sekalian ya. Jadi kau bawa balik ieu. Tuh. Ayo nu tangga jemput. Sok lah. Bang. Enya. Siap. Kopina tuh beakeun. Heuh, beakeun heula ah. Karek rek tunak bawa. Bawa ah di jalan. Ya ada.
Jangan barudak kum. Siap. Lain si kunanaon namanya. Kurang ngalengitkeun stigma negatif. Kula sampai anjing liar teh dianggap negatif. Amun bisa mah eksistensi orang teh barudaknya diarahkeun hidup anu manfaat lah. Parijeng tampilan kos kararieu style arurakan bisa mah selalu membuat hal-hal yang menyejukkan. Ayeuna orang dihadapkan dengan kayaan seperti kieu nya da jelema mah moal kabeh resep. Bener tuh kum? Benar. Pasti aya wae lah anu nyawa. Salah satu kos ayeuna ya mungkin mana cemburu atau iri lah orang rame wae. Ya nama orang atas nama rasa kemanusiaan rekan orang dulur orang da bari nage nyai ngaranna orang nulungan mah ulah sampai pilih-pilih. Bener tuh kum? Benar bang, benar. Pernah make orang diam-diam maksud lah perwakilan orang samperkeun ka pihak kaler. Benar, siap. Tujuanna naon gitu. Siap. Lamun arek karese pilayanan gitu. Siap. Kira-kira mainna boga petarung saha sok kurang adukeun jeung kumaha dia gitu. Siap. Dan si jagoanan gitu. Tungi-tungilah orang saling ingetan. Benar. Syukur-syukur mana sadar manehna gitu. Ari kira-kira bedagong wae mah nya kumaha deui atuh. Bener tuh kum? Benar. Teu kumaha nya? Siap, siap. Pingguna naon karunya eta budak bonyok pan indung bapana. Cuma teu boga cenah mah eta santri teh. Urang manulungan ku duit teu bisa. Ku tanaga-tanaga itu bang. Pernah make lakum ka kaler nya. Siap. Besut lah amun kapanggih kutuana mun salama ebeng ngaranna nya. Ebeng. Heeh, wau teu ku. Wow, udah ketemu. Langsung interogasi lah gitu, anak kumaha gitu. Kalau bang, kira-kira lamun amprok iya jeung jelemana jeung budak eta apa langsung diberesin apa mau ulah? Bisa mah bereskeun, Bereskeun minta klarifikasina gitu. Kira-kira ngotot di tempatnya wayahna gitu. Langsung lolbek wae lah. Lah gitu. Cuman Sayangna kumaha gitu. Amun kira-kira ada tanggung jawabnya uruskeun gitu, ganti biayana karunya gitu. nah gitu niat di urang makan supaya manehna bisa tanggung jawab naon punaon iya kostra tiba-tiba budak teu salah dikumaha-kumahakeun Bari gitu. jeung ngomong nuduh Si Ebeng geus wawanian mau dilakeun deui amprok di jalan geus kumaha kewe sikat wae nama. Ayana ya geus sore soalna. Oh, hatuh. Oke teh nya. Ayo Bang. Ade sing ngasak-asak hijehan Siap. Ulah gegabah dengan bertindak. Siap. Ade jaga nama baik golongan urang. Siap. Ayo Bang ya. Tati kum. Ayo siap. Halo. Assalamualaikum. Is. Oh. Apunten tadi abang sibuk damel. Oh, yes ya. Nya. Pepeujeuh ya abangnya. Ini keraya masalah. Rajin-rajin latihan is. Bising aya layan. Oh, biasa ya arek mencemarkan nama baik Ael. Oh, jika nama golongan kaler dah. Bubu gemit nah. Golongan orang cina pajarkan ngagebukan budak santri. Siap-siap ya latihan. Oke.
Yuk, assalamualaikum. Halo Beng. Halo bro. Enon tumben telepon Dari mana? Oh iya di mana? Flyover. Ente aing nanya ke sia. Emang bener sia nyen perkara. Perkara naon ya bro? Entong sok ngeles ya. Oh ternyaho bro Wah ternyaho kumaha sia. Pokoknya aing titik ternyaho urusan anu kieu mah. Pokona ku aing si ambrok di jalan geus moal dilakeun deui. Urusan yang aing. Budak eta karunya teu salah. Siapa? Pokoknya aing teu nyaho titik. Geus pokona mah urusan yang aing ambrok di mana? Ku aing sikat sia. Oh sia jadi malik ieu gas ka aing. Wah. Aya hal teu beres. Wahai, keadaan memanas ya. Halo, assalamualaikum. Mas Boy, kumaha? Benang can eta budak? Siap. Oke. Hatur nuhun. Lanjutkan Boy. Kayak ngandi we. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Batek. Kumaha eta budak? Benang can? Siap. Ditunggu informasinya. Siap. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Tiga si Ebek.
Ya, dengekeun sia. Aing tadi rumah sangelehan heula. Tapi ayeuna geus kagok hayu lah der jeung aing lah. Mau balat ayo. Nek sorang-sorangan hayu. Tungguan gua di mana ayo. Yuk. Pak, sehat? Alhamdulillah. Kumaha kamari? Cenah kabarna mokrok. Mokrok. Di mana? Itu. Teu kuna naon? Digandain gue helm. Anu luka. Nah, lumayan lah. Resiko. Pasukanna loba teu kamari? Sorangan-sorangan. Sorangan-sorangan. Lengah meureun urangna, Pak. Pasti udah. Manehna mah li ngabongohan. Aduh, Karen gue helm. main curang berarti mana? Lompat manehna, pas urang udang deui lompat. Ya enak ieu we. Bendot siapkeun balat AL. Siap. Geus urang gitu lah, perangkeun we lah. Ayo. Ayo siap. Itu nanti urang mah naon, aturan nu bener. Siap, Pak. Ayo. Ayeuna mah urang arek neangan budak we, Pak. Ayeuna Bapak di dieu istirahat teh heula. Siap. Ya. Moali lah, Pak, ya. Oke, kondisikan. Siap. Assalamualaikum. Salam.